Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang di sarang simkuring, pun Nazarudin Azhar, dia kanal, dina rubrik Pustaka Urang kanggo edisi ka-4. Dina edisi nu ayeuna urang nitenan salah sawios buku bacaan kolot urang baheula sumuhun. Anu medal tahun 1820 hiji. Jadi mun dietang dugikeun ka ayeuna tahun 2002 hiji nya umur ieu buku teh geus 100 tahun. Judulna teh Cariyos Ki Santri Gagal karanganana Mas Natawirya. Diterbitkeun ku Balai Pustaka Witgevan de Komisi for the Volkslectuur kaluaran Balai Pustaka cenah. Duka bener duka henteu ieu macana teh. Ieu ditetelakeun di dieu kaluaran Komisi for the Volkslectuur Druckeries Volkslectuur Wentevreden tahun 1820 hiji. Ieu buku teh mangrupi bagian tina seri bacaan buku basa Sunda. Tah di dieu disebatkeun ieu seri nomor 520 genep cenah. Tuh, dugikeun ka 100 kitu nya. Jadi harita Balai Pustaka minangka badan penerbitan anu dipimili ku pemerintahan Walanda nerbitkeun buku-buku dina basa daerah di antawisna basa Sunda. Boh buku bacaan anu mangrupa fiksi sapertos roman atanapi wawacan. Oge buku-buku liana upamana buku-buku ngeunaan kesehatan, buku-buku ngeunaan pertanian jeung sajabana. Buku-bukuna teh dijual ka masyarakat sumuhun sapertos ieu Cariyos Ki Santri Gagal ya. Aya pengawasan ya. Mun teu salah mah ieu teh macana teh 35 sen. Hapunten ya upami simkuring salah macana nya. Jadi harita buku-buku kaluaran Balai Pustaka teh sumebar di masyarakat tangtu aya tujuanana, aya maksudna. Lianti mintarkeun masyarakat dina kakentengnya sumuhun. Oge aya maksud-maksud anu nyamuni, maksud yang tersembunyi sumuhun. Pangna kunaon harita pamerintahan Walanda ngalangkungan Balai Pustaka zaman haritanya ngaluarkeun buku-buku bacaan pikeun masyarakat. Dina ieu buku ge aya iklanan sumuhun. Geura urang buka ieu kaca di lebetna. Dina tukangeun kapar payun di dia aya iklan Balai Pustaka ngaluarkeun sareng ngajual buku-buku anu dituliskeun di handap ieu. Saha-saha anu bade ngagaleuh artosna kedah dikintunkeun ti payun ku pos wisel. Geura urang ilikan judul-judul bukuna teh naon wae ya. Buku bacaan rupa-rupa kaolahan cenah. Dikarang ku Nyimas Jam'ah. Lajeng aya buku Diktrom ieu teh tarjamahan. Lajeng aya dongeng-dongeng Sunda. Oge aya buku Elmu Ning Tani dina Wanda Wawacan anu dikarang ku R. Jayadireja. Kasakit Awewe judul bukuna teh. Kasakit Pes di Pulau Jawa jeung pikeun panolakna cenah ieu mah nu nulisna urang Belanda ya jeung sajabana. Jadi buku-bukuna ge diiklankeun ya aya hargana oge di dieu sumuhun. Ayeuna urang ditenan kumaha wae eusina ieu Cariyos Ki Santri Gagal teh naha rame atawa henteu. Ieu teh buku karangan Mas Natawirya teu ditetelakeun di dieu aya biodata nanya saha Mas Natawirya teh. Ki Santri Gagal lamun dibaca ayeuna nya ukuran rame henteuna kaasup henteu rame. Da nyatangtos kulantaran seueur buku-buku anu leuwih ti kieu ajena sumuhun. Tapi zaman baheula mah meureun ieu tahun 100 tahun kalangkung barang medalnya ieu teh kungsi jadi kacapangan masyarakat. Malah dina tahun 50-an oge ieu buku teh masih kene sumebar di toko buku tahun 50-an nya. Sakumaha anu kantos dicarioskeun ku Abah Duduh Durrahman salah sawios sastrawan oge redaktur Kahot majalah Sunda Mangle Bah Duduh Durrahman Suwargi. Dina waktos Kongres Basa Sunda di Subang tahun sabaraha 2005 dina waktos ngajajaran anjeuna ngadongengkeun cenah baheula keur zaman tahun 50-an Abah Duduh keur
murang kali kene harita dipangyanakeun buku ku ramana teh di toko buku Melodi Jalan ABC. Ari buku nu dibekel teh dipasihkeun ka Abah Duduh. Judulna teh Ki Santri Gagal karangan Mas Nata Wirya jeung Numbuk Disue karangan Muhammad Amri. Jadi teteh lah dina tahun 50-an ge ieu buku teh masih kene sumebar di masyarakat. Ieu buku teh kanalna mung 31 kaca eusina teh. Ieu buku teh diwangun ku sababaraha subjudul. Tiap judulna teh paronok. Ukur aya sababaraha paragraf semun. Sapertos ieu dina kaca hiji ya. Aya 2 jalma ngopet jeung piwuru Ki Amdani. Nyaritakeun ngeunaan kulawarga Bapak Elom. Bapak Elom jeung Ambu Elom. Kunaon disarebut kitu lantaran boga budak ngaranna Elom. Cenah mah awewe geus parawan. Bapak Elom teh urang lembur Cikopo. Disebutkeun cenah di dinya mah jalema anu pangcukupna lega sawah lega huma rai sapi mundingna direret leutna beres aya 5 genepna. Pangna bisa cukup sakitu teh lain pisan nampa barang titinggal kolotna atawa warisan. Estu ieu mah beunang itik kurihna sorangan. Teu kaselapan barang lian sarebuk-rebuk acan. Tapi bubuhan jelema aya bae kacawadna teh. Ada tameatna pidunya teuing medit kumed keur budakna mah pamujian tina kabageranana. Paingan aya babasan. Jelema keuna ku owah gingsir. Bapak Elom teh ku jelema-jelema disarebut singopet atawa singarun. Kumaha ari dahar? Sangu wuluh patengah jeung bangsal. Deungeunna pada hiji kapake 3-4 poe. Mimiti dipais make di bulan ku daun waluh. Eta teh dina sekali dahar teu beak jeung anak pamajikanana. Isukna dipais deui make daun waluh atawa hampas. Ari panutupna di mana eta pada tinggal cucuk jeung huluna sok diteundeun dina piring pek dibanyur ku cai asak di ditu mah minangka diangeun kawasna ku manehna mah dijieun kanikmatan pisan cenah. Ye baheula bakat ku ngopet-ngopetna jelema Gusti nu agung. Ngahaja dibaca ku simkuring teh kanggo contoh kumaha gaya bahasa dina bubuka ieu carios Ki Santri Gagal. Saterusna mah urang ringkaskeun wae nya. Ieu buku teh nyaritakeun ngeunaan kulawarga Bapak Elom anu boga budak ngaranna Neng Elom, Nyi Elom. Di salembur eta mah panggeulisna. Dina hiji peuting kulawarga Bapak Elom teh kadatangan ku Ki Mad. Tah Ki Mad teh jurungan Haji Said, juragan Haji Said jalma nu pangbeungharna dirinya. Geus boga pamajikan 3 cenah. Geus kolot taweh wo geus eueuh tuan. Jadi maksud kedatangan Ki Emad teh nyaeta rek manglamarkeun. Rek ngalamar Nyi Elom pikeun pamajikan nu kaopat juragan Haji Said. Bari mawa duit pameungkeut cenah 10 ringgit. Nya gancangna carita ditarima weh ku Bapak Elom teh lantaran piduit teh ya. Sok sanajan Nyi Elom nama can puguh. Daekeun teuna sumuhun malah di dieu dicaritakeun Nyi Elom tungkul teu lemek sakemek. Ditanya sababaraha kali teh kalah curucut bae Cipanonan. Ari sing horeng tah saterusna dicaritakeun di dieu. Nyi Elom teh kungsi pakait asih jeung Ujang Onon. Teu apaleun kolot nama. Ujang Onon teh cenah sanggeus kaluar ti sakola hiji tuluy meunang pagawean di kontrol kantor SS. Meunang gaji sabulanna teh 40 gulden. Manehna can boga pamajikan masih bujangan keneh. Tah dina hiji waktu panggih jeung Nyi Elom tepikeun kaduanana barobogohan weh kacaritakeun mah da di dieu teh rarusuh carita teh sebenarnya mah teu aya dramatisasi anu kumaha kitu nya. Jadi ukur aya kecap kieu we upamana teh. Sigegkeun gancangna bae Nyi Elom jeung Jang Onon geus sahadean sarta geus pada neudeun omong yen rek pada bela pati. Rek silih pihapekeun diri. Jadi waktu Ki Emad nanyaan Elom jeung Onon oge geus hahadean. Gitu. Saterusna dicaritakeun juragan Haji Said teh geus ngararancang rek kawin ka Nyi Elom sumuhun. Tapi kulantaran Nyi Elom na embungeun, komodi da geus boga kabogoh teh nya ka Ujang Onon. Tepikeun ka kagegeringan, teu sabaraha lila brek gering Nyi Elom teh. Nyeri angen di dieu mah dicaritakeunana tepikeun ka maotna. Atuh Bapak Elom jeung Ambu Elom teh kacida pisan sedihna.
Manehanana kalengitan budak anu tadi mah diharapkan bisa ngangkat derajat manehna lantaran rek dikawin ku Haji Said anu berat beunghar teh nya juragan disebutna oge. Kulantaran terjadi kawin tak panyangcang anu 10 ringgit teh anu kungsi dibikeun ku Haji Said dicokot deui, dipenta deui cenah panyangcang teh lantaran terjadi kawinna oge semohon. Talabah mana di dieu santrina acan. Jadi ki santrina mah can lahir di dieu dicaritakeun teh semohon. Jadi nyaritakeun heula aya tokoh elom, aya onon di dieu dicaritakeun onon nampa beja cenah nya elom teh maot. Ah gitu we sageus nampa beja teh manehna mah henteu naon teh henteu dicaritakeun kumaha sedihna atawa kumaha nalangsana kalengitan kabogoh atawa indit gancang kumaha ka makamna henteu biasa we. Jadi datar pisan semua nyaritakeunana teh. Tah sanggeus nya elom maot sanajan ambu elom teh kasebutna geus kolot gitu. Kakandungan deui nya boga deui budak ngaranna si Kurnia. Tah ieu sabenerna mah si Kurnia nu jadi santri gagalna teh sumuhun. Samemehna dicaritakeun kumaha meditna kumedna merengkea jahena ambu jeung abah elom. Tapi sanggeus boga budak si Kurnia mah manehna jadi balabah cenah. Dicaritakeun di dieu nya. Kaasup dinamikanya budak oge disebutkeun nya dulang. Naon wae pamenta nu jadi anak ditedunan. Tepikeun ka budak teh jadi kebiasaan teu bisa dipungpang. Naon wae kahayangna kudu wae nyampak, kudu wae aya. Gancangna carita si Kurnia teh disakolakeun tapi henteu junun sakolana teh. Manehna mugen bung sakola. Sanggeus kitu ku bapana teh dipasantrenkeun. Nya kitu deui di pasantren oge keur mabelet pek mumul diajar. Pagaweana teh ngan saukur ngablu ulin jeung ngadu dibaturan ku si santa baladna. Atuh teu junun deui wae masantrenna teh nya tepikeun ka katelah ki santri gagal. Kulantaran teu laju masantrenna. Beuki gede teh beuki ngacru dirupna teh tah si Kurnia teh sumuhun. Tepikeun ka kolotna kagegeringan. Malah patutur-tutur maot lantaran mikiran nu jadi anak. Sanggeus indung bapana eueuh atuh beuki bebas we si Kurnia teh ngacru dirupna teh. Kitu we gaweana teh mun teu ngadu nya ka awewe tepikeun ka harta bandana teh beak dijualan. Malah dina sekali waktu mah dina tungtung carita ieu manehna katipu bebeakan ku hiji jalma. Lantaran bogoh ka hiji awewe terus ku panglayarna teh ditipuan. Tepikeun ka beak naon. Dina ieu buku dina kaca mimiti dicaritakeun aya kulawarga Ki Amdani oge salianti kulawarga Bapak Elom. Ukur dicaritakeun mimitina weh kulawarga Ki Amdani mah ngahucukeun pisan sangkan budakna bisa sakola. Tah sanggeus kitu teh plang teh kacaritakeun deui. Kacaritakeunana deui teh sanggeus si Kurnia bangkrut. Tah manehanana ditulungan ku Ki Maja alias Enen. Saha Ki Maja teh eta teh anakna Ki Amdani teh ya. Nya Ki santri gagal teh cenah tetep tumetep bae di Ki Sudagar, di Ki Enen tepikeun ke ajalna. Sakitu caritana teh. Jadi lamun ditilik tina jihad sastra mah jigana ieu teh eueuh nanaonan carita teh. Basajan pisan. Boh dina struktur carita, boh dina ngagamarkeun karakter atanapi watak-watak si tokoh-tokohna. Bubuhan ngudag ipis meureun ieu nya sangkan hargana teu mahal pikeun beulieun masyarakat zaman harita. Jadi caritana ge sing sarwa rusuh. Tapi aya nu utama anu nyamuni teh sumuhun. Anu tadi disebatkeun ku Sim Kuring, aya maksud anu nyamuni, maksud yang tersembunyi teh. Kunaon pangna harita pamarentah walanda medal-medalkeun buku sarupa kieu pikeun masyarakat. Di antarana pikeun media penerangan upamana ngeunaan kesehatan. Tah contona ieu mah di dieu dina subjudul Piwuru Ki Amdani dijelaskeun kunaon kulawarga Ki Amdani tara daek jajan di jalan. Da cenah mah di dinya teh sok kalotor. Digemrong ku laleur aro jeung sabangsana. Meureun tadina eta sato teh tas eunteup tina bangke atawa kokotor lianti eta. Cenah mah geuning bareto saur juragan doktor. Basa anjeunna marios kabersihan di lemur urang. Dina kokotor teh dieusi ku sato nu leutik pisan, bakteri. Datang kala mun teu make parabot bangsa Suryakanta mah henteu bisa katenyo.
Eta sato teh bibitna rupa-rupa panyakit. Katurug-turug ka kebulan. Kapan eta kakebul teh asalna tina rupa-rupa kokotor kene. Tai kuda, tai anjing, jeung lihan ti eta. Kitu cenah. Jadi Ki Amdani sakula warga mah tara jajan sambarangan. Terus di dia si Enen teh nanya, nya si Enen teh budakna Ki Amdani. Nah atuh bapak juragan lurah tengah larang, kanu sok laragang teh. Kapan geus tetela yen kokotor teh bibit buitna panyakit. Cek si Enen teh. Tadi jawab buku bapana. His teu umum teuing make ngalarang. Atuh padagang teh moal aya pakasaban. Kulantaran eta manehna moal bisa mayar kasab ka Kanjeng Gupernemen. Kitu cenah. Jadi aya upaya nerangkeun yen jajan di sisi jalan teh kalotor bisa ngadatangkeun bakteri. Tapi cenah pamarentah gitu bisa nyaram lantaran lamun dicaram rek kumaha atuh nu dagang mayar pajak ka Gupernemen. Dina ieu buku saterusna dijelaskeun kumaha tarekah pamerintahan walanda dina ngamajukeun pola pikir masyarakat. Nyaeta diantarana ngajurung masyarakat sangkan barudakna sarakola. Utamana ngajurung sangkan barudak awewe sarakola ulah waka dikawinkeun ngora-ngora. Saterusna mah di dieu teh kacida mujina pangarang ka pamarentahan walana. Upamana lebah dieu ye. Gede gunana ka urang pribumi reh ayeuna Kangjeng Gupernemen geus ngaluarkeun aturan ngalarang banget ka jelema nu ngawinkeun anak tacan sedeng umurna. Saha nu ngalanggar diancam ku hukuman anu berat oge. Kitu deui urang wajib ngucap syukur ka paduka Kangjeng Tuan JCJ Van Bemmel RON marhum miwah nyonyana. Nya anjeunna sasat anu mimiti ngabukakeun panto kamajuan kaum awewe ti mimiti anjeunna jumeneng inspektur di Abdeling hiji. Henteu woleh-woleh ikhtiar sangkan awewe urang pribumi babakuna urang Sunda maraju nyaho kewajiban awewe. Dina ieu buku pangarang secara verbal muji ka pemerintahan walana anu geus ngayakeun sakola pikeun barudak Sunda utamana jang awewe cenah. Sangkan barudak awewe leuwih maju. Malah aya paragraf anu nemrak pisan ngucapkeun nuhun. Gara di dieu. Nuhun. Ayeuna usahana paduka Kangjeng Inspektur teh parantos aya buahna. Obyek diunggal-unggal sakola kelas 2 aya pangajaran handwerken jeung olah-olah. Di dia sama sekali teu disebutkeun peran Raden Dewi Sartika anu geus ngadegkeun sakola istri di Pendopo Kabupaten Bandung tahun 1804. Anu terus dirobah jadi kautamaan istri tahun 1810. Dina tahun 1812 geus aya 8 sakola di Jawa Barat. Terus dina tahun 1820 sakola eta teh geus aya di tiap kabupaten di Jawa Barat. Tangtuna ge pangarang di dieu geus apal yen dina tahun sakitu teh tahun 1820 hiji geus loba sakola kautamaan istri anu ngadeg. Tapi dina ieu buku teu dicaritakeun pisan kumaha peran Raden Dewi Sartika. Nu aya teh nyaeta muji-muji ka Kangjeng Gupernemen ka pamarentahan walana anu cenah geus ngamajukeun masyarakat Sunda. Jadi diantarana eta anu nyamuni dina ieu buku teh. Jigana baheula aya tarekah ti pamarentahan walana sangkan masyarakat beuki hormat beuki ajrih ka maranehanana ngaliwatan buku bacaan dina basa Sunda, dina basa Jawa jeung sajabana. Kampanye ngaliwatan media buku. Jika dina buku ieu pamarentah dipuji-puji geus anu bari ngaleungitkeun peran bangsa pribumi anu sabenerna mah gede pisan dina ngamajukeun masyarakat. Jigana karangan buku-buku seperti kita memang pesanan ti pemerintahan walanda nya. Bisa jadi seperti kitu. Balai Pustaka ngaluarkeun buku bacaan pikeun masyarakat anu di jerona aya pesan-pesan tersembunyi teh. Anu di jerona aya misi pikeun muji-muji pemerintahan walanda. Kitu diantarana eusi carios Ki Santri Gagal karangan Mas Natawirya terbitan Balai Pustaka tahun 1820 hiji. Kanca mitra dulur-dulur simkuring di mana wae ayana sakitu heula panginten rubrik pustaka urang edisi anu kaopat ieu ngeunaan buku anu umurna geus 100 tahun anu aya di pabukon simkuring carios Ki Santri Gagal. Mudah-mudahan urang teh satepang deui dina edisi anu salajengna di ieu kanal
Simkuring pun Nazarudin Azhar ngaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.